hirup mah tong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya ya. Aduh, kudanget sore iya ya. Aduh, sore yang berbahagia dan ceria. Ala berbahagia. Pokoknya mah kabaraya-baraya Kang Haji Channel mugia bahagia selalu, dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran, sarang dijemberkeun rezekina. Aduh, alhamdulillah ya. Kang Uje ayeuna tos aya di kebon pakuan ya, nembe sumping beres dinas langsung nganjang ka saungna Kang Haji Channel. Tapi ieu teh Kang Uje teh acan ngontek-ngontek ieu teh. Kang Haji Channel mah duka di mana tadi tidak? Margi tadi mah saurna teh Kang Haji Channel teh nuju di Lebak cenah. Itu barayanya, aduh alhamdulillah tuh. Suasana di kebun pakuan tuh baraya. Aduh, pematangan sawah penuh dengan endahnya alam. Pokoknya nikmatilah apa yang telah Allah berikan barayanya. Tuh baraya ya. Aduh, masya Allahnya. Jadi kapalih mana ya Kang Haji Channel baraya ya. Saur nama duka di balong gitu baraya. Balong tuh ya. Wah, ada baraya. Duka palih mana ya Kang Haji Channel na. Balong itu tuh ya. Tuh. Saur nama di balong cenah. Ya lauk balong gurame duka sepat duka jairna ieu teh barayanya tuh. Kalau gitu balong Kang Haji Channel. Tapi duka paling mana ya Kang Haji Channel. Saya kebon kangkungna baraya ya. Nu tos ditanam deui tah. Alhamdulillahnya. Ayo kamari tos beres panen nih paling dia ya. Tapi duka paling mana ya Kang Haji Channel ya. Waduh. Assalamualaikum Pak Haji. Aya di dia geuning. Aduh, di teteangan ku abis gone ka mana Kang Haji teh. Aduh. Iya abdi nuju heula ya. Oh nya. Kebujung sore nya. Aduh, abi milarian geuning aya di handap baraya. Aduh. Oh iya nuju mumpu ieu teh beungeunnya. Melak ieu teh naon? Kangkungnya. Aduh, tuh. Nuju melak kangkung baraya cenah. Mangga. Tuh baraya. Kang ya nutos pada manulang kerja cenah. Aduh, ya semangat kieu Kang Hajinya. Semangat abi teh. Alhamdulillah kajantenan ieu teh aduh. Kajantenannya. Kamari ngabajong kenging sabaraha ya panginten sabaraha garit ya. Ya lumayan ngobiannya. Oh, alhamdulillahnya. Pange tuang-tuang wae mah ayanya. Ayalah. Wah, tuh baraya. Kieu cara tanam teh baraya tah. Dikeun diperlukeun tuh baraya. Nah, itu si bini si kapal terbang teh pangintennya. Ari kapal terbang mah janten amun di tanam teh langsung seperti kapal langsung nyelepet gitu. Nyelepetnya. Janten katinggalna sae ieu teh. Sae. Nya. Aduh, tuh. Kapal terbangnya. Aduh, baraya ninggal ya. Iya baraya tuh Kang Haji. Nya kada semangat atuh, tapi tos ngenyoh ieu teh. Oh, namanya abdi atuh mah. Tos ngenyohnya. Ame rawat ka abdina rada semangat. Iya, tuh aduh semangat barakallah Kang Haji, aduh. Tuh baraya. Cenah kada semangat ari tatanen mah gitu. Semangat sareng tong hilap. Sasibuk kumaha urang kegiatan urang, aktivitas urang kade tong hilap anu 5 waktos cenah.
kedah dijagi. Kami urang ngajagi eta nu 5 waktu insyaallah baraya ku Allah ge dipaparinan kemudahan kalancaran tuh. Nah, ieu kebon bontengna baraya tuh. Paling dia mata lalayu geuning bonteng teh. Masya Allahnya. Oh baraya. Jadi orang teh kedah saya bersyukur gitu. Bersyukur ka Gusti Allah. Urang masih dipaparinan kesehatan tuh kanikmatan. Potos Kang Haji channel ieu ya. Ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kesehatan sinareng kanikmatan. Kang Haji channel mah teras-teras bersyukur baraya. Janten pami urang teras-teras bersyukur insyaallah ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun barayanya. Janten dina saur keterangan mah laing sakartum laji dan nakum gitu ya. Jadi pami urang sering-sering bersyukur insyaallah ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun baraya kitunya. Aduh. Mugilah baraya-baraya Kang Haji channel ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kemudahan kalancarannya baraya tuh. Aduh. Semangat kieu ya Kang Haji channel tinggal tuh. Meskipun usiana tos tua gitu tapi semangat mah anak muda. Aduh, waduh. Ya Kang Haji channel ya. Aduh, Masya Allah, cing sehat Kang Haji, cing sehat ya. Tuh semangat pokoknya mah. Awas ta bedog di pangkeureun bisi kayu. Nah itu tuh itu mah terus mulai ayaan baraya. Da teu sami teh ya. Nanya pokoknya malah berkah. Alhamdulillahnya ku berkah na baraya ya. Nah ya kebon kacang na baraya, kacang Kang Haji channel baraya ya. Aduh aya Kang Haji Banda ya. Yo nyiram kangkung sami baraya ya. Assalamualaikum Kang Haji. Aduh tuh baraya Kang Haji Banda mah nuju nyebor. Ai Kang Haji channel mah tadi nuju tanam. Masya Allah. Tuh cengek baraya lalu buat kieu ya. Tuh. Masya Allah, tak hungkul baraya di kebun pakuan teh. Tuh. Yo buah stroberi yo. Buah stroberi tas baruan baraya. Aduh, Masya Allah. Kumaha sehat Kang Haji? Alhamdulillah saya. Alhamdulillahnya tuh. Aduh. Ya Kang Haji Banda ya teh soulmate na Kang Haji channel ya tuh. Waktosna nyiram pami sore mah nya. Nyebor tuh. Jadi tanaman ge kebon teh kudu disebor baraya. Sangkan salah leger gitu. Cacakan tanaman kudu disebor, tah urang ge kedah disebor. Disebor nanti kunaon nya tak ku keimanan jeung katakwaan baraya. Disebor nanti tuh. Kami teh sebor mah. Itu tuh sabara hari teh pami tumbuh kieu teh? Tuh baraya cenah. Tuh saminggu sakieu tuh. Masya Allahnya. Berkah tuh. Baraya. Asal urang na rajin, urang na lekat insya Allah nya Kang Haji nya. Iya itu tuh. Sadinten 2 kali. Tuh, oh sadinten 2 kali. Ngeboro teh jadi cepet ageng. Tuh, baraya. Jadi teh dugi ka di ical teh sasasih lah. Sasasihnya. Tuh, berarti sasasih baraya panen kangkung mah. Masya Allah. Tuh, baraya sebore gitu tah. Urang teh tanaman ge disebor. Komo urang ya. Urang ge kudu disebor nya eta teh ku keimanan jeung katakwaan baraya. Upaya dieu kangkung. Tah. Anu dieu mah eta bawang daun baraya. Daun bawang teh tuh. Ieu mah wah. Iya. Pami ieu bawang daun sabaraha ya? Panena gitu. Oh, pami daun bawang mah nya. Alhamdulillah ya.
Kang baraya-baraya Kang Haji channelnya tuh. Mangga beli bade ameng ka Kebon Pakuan ya. Ngalah diantos soalnya. Nu bade silaturahmi mangga ya. Ka Kang Haji channel, ka Kang Haji Banda nya. Pokokna mah diantos lah kasumpinganana tuh. Alhamdulillah barayanya. Orang teh tinggal menikmati jeung mensyukurina gitu. Ku Allah tos dipapari nantenya. Nikmat mana deui anu ku urang didustakeun deh. Aduh, masya Allah. Wah ya. Si cengek pedas kieu ya. Alhamdulillah. Berkah. Siap lah Kang Haji kantonannya. Yo, tuh. Beres ya Kang Haji Banda mah. Tadi teh Kang Haji channel kan nuju. Ieu teh baraya kangkung dihandap. Kang Haji Banda di luhur, ieu teh. Oh. Wah, masya Allah, taki hungkul. Di Kebon Pakuan barayanya. Urang teh. Di luhur tapi kahanap, wah tatanen pokokna mah. Nah. Sosin tuh. Masya Allah. Aduh. Aku wegahna, aku engapna itu pamir. Tuh, gening. Itu baraya. Aya incu nurus tunyung baraya. Aduh. Itu incu nurus tunyung tuh. Dingalikeun. Kalak kamelak cangkeng anjir. Gelo teh. Kamana wae, Cep? Aduh, yo karek nongol incu nurus tunjung yo. Aduh, aya tamu gening ya. Pak Odong ya, aduh. Mas sehat Pak Odong? Alhamdulillah. Aduh, yo. Tah baraya-baraya Kang Haji channelnya. Anu naroskeun ka mana cenah Cep Sopani tah. Iya. Waduh. Iya, aya, Bah. Aduh, di teangan saminggu ka mana wae. Mau bager mino di dinya teh, ha? Aduh. Panen kangkung eueuh datang eueuh naon. Aduh, ya. Boga tingalikeun Abah tapi ka usekan kieu tah. Ieu baraya ya. Incu nu nurus tunjung anu goreng gadag teh baraya kayak kesumping baraya ya. Aduh. Ya. Sibuk wae. Sibuk cenah, sibuk jeung si Euis we nya. Aduh, ya Bah, sibuk wae jeung si Euis, Bah. Aduh. Aduh, tinggal baraya karek nongol ya incu nu nurus tunjungna. Aduh. Ngopi lah Kang Haji tuh. Sok ayo ngopi tuh. Nambe sumping langsung geus ngopi atuh baraya. Karek ieu kumaha atuh. Aduh, masya Allah, taki hungkul baraya aduh. Aduh, insya Allah lah pokok namanya baraya lah. Kami orang sering-sering bersyukur, pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Barayanya alah ayeuna teh ya. Ieu kumargi incuna tos aya barayanya tuh. Ieu teh saurna bade ka kebon anu di luhur tuh. Surang Pak Odong nyoh bonteng baraya. Tuh itu Kang Haji channel tuh Sekarang incuna ayeuna urang lanjut ka kebon anu di luhur baraya. Wah, mantap baraya. Ya, alhamdulillah tuh. Pematangan sawah. Berkah lah. Tuh. Orang ke kebon kangkung baraya kebon kangkung. Kebon kacang baraya. Tuh. Aduh, masya Allah ya. Ini orang seueur bersyukur gitu. Ya incuna ayo. Ya ayo merenganjang ke abahna geus lila baraya teu ka abahna ya. Teh ka mana Kang Haji? Kebon kacang. Baraya. Ya Kang Haji punya. Insyaallah.
tim sniper tayo. Tayo tim sniper parong barayanya. Waduh. Tuh, ya kebon huina baraya. Hui bolet baraya. Waduh. Insyaallah. Kuning lega baraya. Kebon Kang Haji Channel teh. Wah, itu tadi tuh. Udah wetan baraya nya. Akhirnya katongo kaluhur ya. Huina toh. Wah, masya Allah, masya Allah. Berkah. Alhamdulillah. Wah, gening kebon jagong oge Kang Haji. Oh, pali dia mah Kang Haji Eman. Tuh. Ya 2 minggu deui panginten panen teh. Ieu teh. Bukan kali itu Pak Haji Asep tuh. Oh, itu Pak Haji Asepnya. Oh, gitu. Lumayan nih Pak Haji Eman. Pamieu teh nu Kang Haji Eman ieu tah baraya. Pamieu mah cenah kebonna Kang Haji Eman, Kang Haji Eman mah kajagong. Tuh, itu nu gadungna tuh Pak Haji Jaya tuh. Kang sok Haji Channel mah taros itu. Di jagongna saya. Kangkung. Wah, iya geuning aya tah baraya. Anu ieuna yeuh. Assalamualaikum Kang Jae. Pak Haji Jae. Oh, Pak Haji Jae. Alah, yeuh. Alhamdulillah barayanya. Araresan abi tadi pasti aya nu gadungna. Anya pasti ngontrol pangintennya. Jantan abi mah langsung. Baraya. Wah. Oh, ieu teh. Saya ieu. Mun dibajongkeun ku abi bade dipeser mah ieu. Ieu tehnya. Aduh. Taros tuh anu gadungna kumaha kitu bade dikaluarkeun isukna sae. Saenya suukna ieu tuh. Masya Allah, gini ya tatanen urang teh nya. Sae ieu mah. Kami urang ngajaga alam coba ge. Pasti alam ge masihan kanikmatan manfaatna ka urang kitu nya tuh. Ayeuna nu Pak Haji Asep cenah ieu. Ayeuna Pak Haji Asep ieu. Tuh bawangna. Wah, Kangkungna. Ini tuh jagong, bawang daun, kangkung deui tuh. Masya Allah, Masya Allah. Ieu barayanya di kebon pakuan teh. Kami orang sering-sering bersyukur, insya Allah. Pasti kalau ge dimudahkeun dilancarkeun baraya tuh tacan kapal dituna barayanya. Kang Haji Channel mereka. Oh, bener Kang Haji, aduh. Tuh cai ngalir kayak rugit di baraya euy. Digorobas. Aduh baraya. Aduh. Digorobas. Oh coy, hati-hati, cep. Nikmat kieunya baraya. Masya Allah tuh. Wah. Nikmat baraya tuh. Yo kebon jagongna, masya Allah ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Oh, ayo urangna taekan mah nya, urangna ieu mah. Insyaallah. Allah ge dipasihan kemudahan kelancaran baraya. Bawang daunna sami sareng jeung Kang Haji Banda ya. Aduh. Ayo Pak Haji Jae yo. Bandar kacang tah. Jadi kabaraya-baraya Kang Haji Channel anu bade kacang hubungi we barayanya ya Kang Haji Jae tah. Bandar kacang itu teh. Benar ieu eta benar. Aduh. Tuh. Oh, da panatik teh jeung suuk Alhamdulillah nya. Oh, yo incunan lurus tunjung dah. Itu buka tes di mana? Itu ini bukan itu Barokah pokona. Jadi lokasi. Tuh, barayanya tah ieu. Incu jeung Abah keenang geus
ieu kasumpingan incu jeung abah ieu babarengan dengan kieu tuh Kang Haji nya. Alhamdulillah Kang Haji aduh. Urang teh nya ku bersyukur mah Kang Haji nya. Tatanen urang nak tinggal daek. Urang na teh ieu mah nya tuh pasien kalancaran ngalikeun tatanen oge ya. Tah ayeuna ya Kang Haji kumaha sangkan tatanen urang, pepelakan urang jadi HDT kudu kumaha ya Kang Haji ya. Jadi orang pariposna upami urang pepelakan hoyong sae janten urang kudu emut ka Gusti Anu Maha Suci. Kumargi Allah mah maulingan kana sifat-sifat jalmi anu sakumaha oge emut ka Gusti Allah mah insyaallah pepelakan oge tiasa sae. Kunaon disebut sae lantaran jalmina getol ibadah. Nya. Getol ibadah teh naon maksudna? Jadi aya kahoyong teh urang teh kedah sumerah ka Gusti Anu Maha Suci. Cerita yang baik, solusi yang baik, ibadah yang baik, sembahyang yang baik. Jadi jangan meninggalkan yang 5 waktu. Tuh, baraya cenah. Seperti si bungsu yo, ieu namanya dongkap yo. Oh, eta teh sampai sumpi nya gitu aduh. Aduh, itu kaku abdi mangke mah bade ditikahkeun. Aya informasi. Santai. Nya. Ujang pesan cenah itu putra teh incu teh kali itu wae kumaha carana supados raos ka bapak supados raos geuna mah salah aya pamaksadan mah istilah mah asa salamat teh insyaallah cek abdi teh ari kapayuna mah ku abdi di Widian. Oh gitu. Ari masalah artos mah artos aya kangge ipekah mah sareng nikahkeun pada hoyong nanggap naon oge abdi mah mangga nya. Nu penting mah si Eisna repeh rapi jeung si Ujang jeung si bungsu nya. Supados raos ka manah anjeunna. Nya. Si bungsu mah kana 5 waktu geteh. Alhamdulillah dijaginya, dijagi. Jadi urang teh ulah menyepelekan yang 5 waktu biar kita itu pikirannya selalu jernihnya jadi terudat gitunya Kang Haji nya. Terudat tuh. 5 waktu mah ta eta pepeling ti Abah mah Ujang. Tah dangukeun Cep ieu nya ari kolot mah ngabejan teh lain geuleuh lain naon gitu. Ai kolot mah ngabejan teh izin. Aduh, Gusti mah teu boga duit gitu tah. Nya jadi kolot mah ngabejan teh lain geuleuh lain naon kan izin gitu. Aduh Gusti magungnya tuh baraya cenah tuh. Jadi janten cek Kang Haji channel ge pamitatanen urang pepelakan urang hayang sae hayang ieu nyata kahijina urang teh kedah leketkeun ibadah gitu ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Leketkeun kana ibadah teu aya goreng hate, teu aya sifat iri dengki. Sesama petani gitunya aya nu melak ieu silih dukung gitu, ulah silih ieu gitu urang teh nya panginten kitu nya Kang Haji nya. Silih dukung, enak misalnya Kang Haji channel melak kangkung, Kang Haji Banda Sosin, Kang Haji Eman Jagong tuh. Jadi silih dukung, saling support gitu barayanya. Jadi di kebon pakuan mah sadayana ieu teh silih dukung gitu. Jadi silih asah, silih asuh teh leras gitu barayanya. Jadi ngaleketkeun naon anu ku Siliwangi. Jadi Siliwangi teh nyata silih asah, silih asuh, silih asih tuh. Gitu barayanya tah. Dari Kang Haji channel tuh kan ya we Kang Haji Emana ieu teh baraya teu aya duka ka mana itu tuju ka sawah heula. Oh ka sawah Kang Haji Emana teh nya wae masana lahana seueur. Oh alhamdulillah jadi itu ka dieu. Alhamdulillah Ayeuna teh anjeunna teh nuju ngabantos pare atau ageng parena da seueur manuk teh. Oh nya manuknya tuh alhamdulillah nya panginten sakitulah Kang Haji nya. Aduh Kang Haji channel sareng ieu encep mugi ku Allah Subhanahu wa taala dipapariran kesehatan, kemudahan kelancaran, dijemberkeun rezekina nya. Tuh baraya ieu tuh itu Pak Odong, ieu kebon Kang Haji Asep, paling dieu Kang Haji Eman pokona mah. Tah panginten sakitu lah baraya-baraya Kang Haji channelnya. Mugi ku Allah Subhanahu wa taala urang teh dipaparinan kesehatan, kemudahan kelancaran pokona mah. Tong hilap, perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, ya insya Allah
pami urang memperbaiki sholat urang, perbanyak sholawat, insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Kangge baraya-baraya Kang Haji Channel mugi ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kalancaran kamudahan, dijemberkeun rezekina, dipaparinan kesehatan. Tah panginten sakieu heula baraya kin ke dilanjut deui. Pokoknya mah berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.